Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama abdi Nabila di kelas 11 MIPA 6. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanggo sagala limpah rahmat sarta hidayahna. Tina kasempatan ieu urang tiasa patepung paampok jongkok sasarengan dina ieu acara. Sabab lamun teu aya nikmat mah urang moal tiasa patepung sareng ngadengekeun pidato anu bade kusim abdi didugikeun. Nah, hadirin anu kusim abdi dipika hormat, tina ilmu kabagjaan dunia tiasa urang rasakeun. Tina ilmu oge kabagjaan alam akhirat urang tiasa rasakeun. Sapertos tina hadis Nabi anu ngabogaan harti barang saha anu ngahoyongkeun kahirupan dunia mangka wajib bagina ngabogaan ilmu. Nah, makin loba ilmu nuku urang dipika boga, insya Allah kabutuhan sareng kabahagiaan dunia urang hontal. Kitu oge sami pangharepan urang kana kabagjaan akhirat oge insya Allah tiasa urang rasakeun. Kukituna para hadirin sakalian, janten nuntut ilmu teh kedah diutamakeun. Komo deui pikeun siswa-siswi anu calik di bangku sakola. Teu aya alesan kanggo urang males-malesan tina diajar, sabab diajar atawa nuntut ilmu teh nyaeta hiji kawajiban pikeun urang sarerea. Rek kumaha oge mangsa kaharepan bangsa ieu teh aya di pundak urang salaku generasi ngora. Kukituna urang kudu bener-bener diajar pikeun neangan ilmu nepi ka sajero-jerona. Nah, para hadirin anu kusim abdi dipika hormat, sakitu wae pidato singkat dina judul kautamaan nuntut ilmu anu tiasa didugikeun tina kasempatan ieu. Mugi-mugi urang sadaya tiasa terus diajar sarta ulah ngarasa malas supados urang tiasa ngarasakeun naon eta nikmatna ngabogaan ilmu. Panutup tisim abdi, mugia ulasan singkat ieu tiasa ngingetkeun urang sadaya pikeun pentingna urang neangan nuntut ilmu teh. Hatur nuhun kana sadaya waktosna. Hampunten bilih aya kalepatan dina cariosan sim abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.